Jam seberapa enak Teuing atunya. Sok-sok teh jam seberapa Euy, anjing jam 5 euy. Goblok teh asa gancang-gancang ting waktu teh. Lain Nah. ngomong-ngomong barudak ka mana ya barudak? Teuing biasana teh rame di dieu teh tempat nongkrongan teh. Teuing lajo dangdut di Bakom. Dangdut di mana kos poe kieu aya dangdut? Di Bakom. Di Bakom. Heeh. Dangdut naon artisna ade teh? Ah biasa we si Mang Penyuah. Pagi telah pokoknya mah yakin lah anang mah yes yakin deh kalah. Siap kan ucrok buat juga aspak yang jadi penyanyi. Si Uwa rada saring nyarios tewa. Cik atuh kiki ganteng yang tertunda. Geus parasea we hayo ngalpoe. Majukeun dia channel. Hayang jadi artis mah nu hayang so eksis. Channel teh maju-maju. Majukeun atuh. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga channel ini banyak viewerna dan jangan subscribe oge. Amin. Lah, promo we geus salah rokok. Lanjut eno mah. Lang, siapa? Wah, kumaha? Siap eksis teh. Wow, canggih. Eksis we. Dimajukeun channel geus can kubu. Da sayang eksis wae ti heula. Cik kumaha majukeun channel teh? Gusti, mugi-mugi channel sing loba anu nontonna karunya aing mah euy. Amin. Sarua cakrupna. Jadi kumaha tuh, Wak? Kumaha naonna, Wak? Da urang geus pasti. Cek anang ge, yes. Nu penting mah yes lah, pastilah. Wow. Pede. Ai mana ngomong naon di belakang juga bisul we. Capruk weh lamai. Tah, Umi Sulam. Goblok, camok gerak wae. Ampura lu. Goblok sembarang cakar ku aing sih ya. Pura. Action. Nges gitu anjing dia. Nges banget halus kan. Tuh aja buat kumaha. Udah gitu ya. Lah bunga geus beunang. Aslina. Ngetrai. Sia, tinggal nu bentul. Bukan jika sebagai itu yang jadi apel nyanyi. Naon wa atuh. Rada saring nyarios teh.